Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dina dangat ayeuna urang naraskeun hanca dongeng salah minantu bagian katilu. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tapi ku kitu teh sami serang masihan angin kami toha. Margi abdi teu aya nu menangkeun, mangga bae emut ku cece. Sakumaha teuing penderitaan batin ece. Upami ece ngalaman sapertos abdi, saha anu teu nyeri hate siga pisan anu sirik, pedah abdi ngadaha rejeki pangarah anakna. Sae bae tuang raka mah teu guguan, upami ninggang ka pameget guguan mah tangtos matak janten awon. Teu aya hartosna ari kolotna goreng carek mah ce. Sok sebel abdi mah nyikonah bari ngelel nyebut sebelna teh tina awahing hayang ngagambarkeun ka teu panujuan anak kami toha. Terawas atuhnya ngahiji sareng mertua adatna kitu mah. Mugi-mugi bae sing ulah ka alaman ku abdi. Bakal ngalaman geura nyikonah kawas nu ngahaja ngadoakeun. Ieu mah sapertos nu wacis bae anu parantos ka alaman ku ece mah teu acan aya kaawonan saeutik oge. Kantenan sareng ibu ramana Kang Budi mah langkung-langkung tika kolot sorangan resep ku bageurna sareng hemana moal langgeng sifat jalmi mah ce. Ari kahoyong mah sing saterasna bae sae sanes abdi mamatahan teu leresnya omat ka mertua mah ulah mere hate margi engkena sok nginas kana hulu ngawitan bageur lami-lami ngokop abong kena nu ngarah teh anakna. Keur kitu kadenge aya nu gegeroan. Ros ka dieu geura dahar. Indungna Rostati ngageroan tina golodog imahna. Tuh geuning mertua ngagentraan. His sanes mertua pun biang eta mah ceuk Rostati bari cengkat. Sumuhunnya rarasaeun abi pedah keur diheurinan ku mitoha nyikonah seuri koneng. Kade ulah daek satata jeung si konah. Da urang mah geus beda deui harakatna. Si konah goreng bibir. Ceuk mitohana oge sulit ati cenah. Maomi sanggeus nyampeurkeun anakna ka imah. Mamatahan Rostati. Nya, da dia oge ngomongkeun mitohana meuni bebeakan. Nu mata ulah mindeng teuing disampurkeun heug engke urang kapangaruhan kumaha lamun engke jorojoy ngewa kami toha mangkaning dan Budi mah sakitu bageurna geuning ka abah jeung emak. Moal atuh emak da abdi oge lain budak. Rostati bari gek dina bale nyang hareupan dahareun nu geus ngajagrag. Kumaha ari nyikonah? Harita oge sanggeus Rostati ngaleos tuluy cengkat asup ka imahna. Bener bae sakumaha anu ditadi diomongkeun waktu nempo minantuna nyamperkeun mitohana keur kerung bae rek nyawad. Di tempat-tempo ku ibu teh Nyai mah mani uplak pisan ngobrol jeung jelema anyar wawuh teh. Teu meunang kitu pamali bisi budak Rusia sorangan ibu entit bari netep seukeut ka nyikonah. Da teu ngobrolna naon? Jawab nyikonah bari baeud. Geus puguh uplak nyebutkeun teu ngobrolna naon. Ibu mah lain nyarek akur jeung batur ngan ulah babari raket jeung jelema nu anyar wawuh. Nembe kenal soteh ibu. Dadi dieu nembe geuning panggihna oge karek dieu apan ibu teh ampir unggal minggu ka dieuna teh. Bilih teu terang eta teh Ce Rostati, istrina direktur ti Bandung. Di dieuna teh nuju nganjang ka ibu ramana. Saha indung bapana teh? Eta anu bumina di payuneun urang. Oh, Iding tukang tani. Ceuk ibu entit semunu ngaremehkeun pisan pedah Pa Iding teh tukang tani gawena. Teu sawios-wios ngobrol oge da sareng jalmi ngartos nyikonah rek ngaleos tapi diomongan deui ku mitohana. Ieu kehelaanan geura dengekeun. Najan lain ngobrolna naon oge ulah goreng katempona anak ibu mah tara dididik na tangga. Aina oge kulantaran nyikonah geus kaasup kulawarga ibu kapaksa ku ibu dipapatahan geura engke lamun pareng kapanggih ku Budi mah moal teu diambek
Da anak ibu mah tersepen karena obrol-obrol di buruan batur teh. Ah, da Kang Budi oge parantos uningan, abi mah mung sakadar ngabang berangkeun hate. Sanes bade ngobrol teu puguh, nyikonah teu boleh nembal atuh pon kitu deui mitohana oge teu boleh cerewed. Saruana mata kitu oge. Atuh niat rek ngabang berangkeun hate mah teu kudu ngobrol jeung tetangga. Matak naon? Kusa gawe-gawe di imah. Da teu kurang cabakeun mah. Muhun bade gawe ka dapur ieu oge, nyikonah ngaleos bari jam medud dina hatena mah gegelendang kieu. Satungtung si jeding aya di dieu mah. Moal woleh aya panyerewedan, hate aing salawasna moal tentrem. Tapi nepi ka dapur mah teu burung bae digawe ngabang berangkeun hate micen keheul ku mitoha. Tah kitu gambaran kahirupan nyikonah teh lamun dibandingkeun jeung kahirupan Rostati beda pisan. Tapi teuing kahareupna mah bisa jadi Rostati oge bakal ngalaman wallahu a'lam. Urang tuluy nyaritakeun heula lalakon nyikonah jeung mitohana. Keun tunda heula lalakon Rostati jeung indungna mah. Harita sanggeus minantuna ka dapur ibu entit oge tuluy nuturkeun. Rek masak naon ari nyai? Pokna teu boleh openan. Masak nu dipikasenang ku ibu, tembal nyikonah bari nyindiran. Kawas nu geus apal kana kabeuki ibu. Sanes kasedep teh acar lauk emas. Nya, tepikeun bae ku ibu, bisi teu bener nyamaraanana. Bu entit rek ngandih pagawean minantuna atuh puguh bae nyikonah hatena teu ngeunaheun. Har, atuh sawios ku abdi, meuni sapertos kanu nembe diajar masak bae ibu mah. Ih, lain kitu. Letah ibu mah tara beunang disusurup ku olahan batur. Sawios ku abdi, apan suri ibu oge kedah dibang-brangkeun kana pagawean, nyikonah tegeug sigana lamun lain kami toha mah hayang habeuk wae nampiling. Pek masak nu sajen, tapi ulah nyieun acar lauk emas mah keun ku ibu. Da aya deui pigaweun, kuriak abdi disebatkeun pangedulan, piraku kedah nyaksian mertua didamel ku anjeun. Nah saha nu sok nyebutkeun pangedulan, da ibu mah terang ngomong kitu. Bu entit tetela saruana meuni eueuh wibawa hiji kolot teh kahayang nangan diguntrengan bae ku minantu. Teu aya ari nu nyebatkeun pangedulan mah, mung biasana ibu mah sok sindir sampir. Tuh geuning, sok tutuluyan kitu nyai mah. Ibu mah lain jelema tukang sindir sampir. Saban aya katugenah oge teu oleh balaka. Kajian disebut kolot cerewet, tibatan boga hate ngunek-ngunek. Tungtungna mah der deui mitoha jeung minantu teh parea-area omong deui. Dasar nyikonah mah budak bedegong ti tadina. Saban dipapatahan ku kolot, sugan sakali bae nurut, atawa teu nurut oge ulah-ulah nembal atuh, ceuk ibu entit sewot. Ibu oge meuni teu aya sima pisan, saban ngawurukan tibatan hoyong nurut mah. Anggur sok matak nyentuh kana hate, da eta kasauranana osok garihal, nyikonah teu eleh omong ku mitoha. Tah kitu geuning saban dipapatahan meuni pinter nambalangna teh. Siga teu narima kana papatah kolot. Padahal ibu teh ieu lain ijid lain ngewa, nyaah ka minantu teh asa ka anak sorangan. Sanes teu nampi kana piwuruk, mung ulah sagala dicawad, teu raos ka kupingna matak nyentuh kana hate. Urang kocapkeun deui pamirsa ayeuna nyaeta Nyi Rostati. Sakumaha jangjena kasalaki Rostati ngan saminggu cicing di kolotna, tidinya mah tuluy balik deui ka Bandung. Bi Acih bangun atohon pisan diajak balik ku dununganana teh lantaran geus jengkeleun nyang hareupan adat bi onih. Adat mah onih nu ngadadak angkuh. Sajeroning saminggu cicing di lemur, Bi Acih seubeuh ku carek teu kaop lat ngajalankeun parentah, pasti bae digamreng ku ibu ku ma onih. Ngemplong ieu hate aing, jauh ti juragan pika sebeleun. Geuleuh atuh da meuni leuwih-leuwih ti anakna ngabadegakeun ka aing teh. Malah leuheung keneh anakna, sanajan mindeng marentah, tara hambur teuing bacot kawas juragan onih. Rasana meureun kabawa naek harkat ku anak. Pada anak nanjeur harkat derajatna, ceuk Bi Acih gegelandang dina hate sajeroning dina bos balik ka Bandung teh.
Harita di imah Budi indungna keur ngabaheuhai dina kursi males di tepas imah. Karasa senangna hirup dijatnikakeun ku anak bobohan boga anak ngan hiji-hijina atuh Budi ngadama-dama kanu jadi indung teh estuning daria pisan. Sigana teh hayang nembongkeun yen manehna bisa mulang tarima kanu jadi indung. Duh Gusti, hatur nuhun sim abdi diparengkeun gaduh anak anu tiasa mulang tarima kanu jadi indung. Apana upami apana masih keneh aya mah panginten bakal ngiring ngaraos kasugemaan dipupujuhkeun sareng dihormat-hormat ku si Budi. Ceuk burom lah gegara yeman muji kana kahadean anakna, kunyam-kunyamna teh bari rambisak nalangsa inget kasalakina anu geus eueuh di kieuna. Harita rentang-rentang Budi nyamperkeun nyelang heula ninggalkeun toko hariwangeun sieun indungna geus hayangeun dahar. Di imah eueuh nu masak da puguh pamajikan jeung babuna masih keneh aya di lembur. Teu acan tuang panginten ibu tehnya, Budi mesem ka indungna. Keun bae da can hayang walon indungna leuleuy. Hapunten bae ibu, sanes disapirakeun da abdi aya bae di toko nanging bilih palai tuang. Ieu da meser ti restoran, Budi nunda bungkusan anu dibongsangan dina meja gigireun indungna. Eueuh, naha make merlokeun teuing, keun bae da ibu oge nyangu. Atuh deungeunna oge aya tadi teh, ibu nyieun tumis waluh. Wah sok ngarepotkeun anjeun ibu, sawios da unggal dinten ku abdi dipangmeserkeun ti restoran. Palai masak di bumi, engke adipun bojo sareng biacih wangsul ti lembur. Nya ari geus meuli mah teu nanaon, piraku teu didahar ku ibu oge lebar. Ngan engke mah ulah ngahajakeun teuing meuli ti restoran, bisi kumaha onam Neng Rostati. Da moal sawios-wios pun bojo mah mangga bae tuang sing raos-raos kae atuh urang piringan, ceuk Budi rek ka jero tepi bungkusan teh geuwat dicokot ku indungna. Keun bae ku ibu, jung bae ka toko deui bisi loba nu barang beuli. Muhun atuh ibu, abdi teh ngantunkeun nu balanja. Mangga we lah sing raos-raos, ulah asa nilam da diputra ibu ku anjeun. Ari Budi moal dahar heula, meureun sarua eueuh nu ngawulaan. Parantos abdi mah mangga ibu sing wareg. Budi ngaleos deui ninggalkeun indungna lantaran di toko loba nu balanja. Indungna ngan bati gogodeg bari mesem kayungyun boga anak lalaki sakitu hemana ka indung. Buromlah terus ngesikeun nasi rames kana piring celebek bae dahar semu nikmateun pisan. Kawantu pasakan ti restoran katurug-turug geus lapar deui. Sabot keur cecelebekan sorangan kurunyung minantuna datang jeung babuna. Teu kanyahoan ti jalana ujug-ujug geus bus ka tengah imah atuh buromlah anu biasa boga sifat gede rumasa. Puguh bae rada reuwas pacampur era kasampak keur dahar teh sieun disangka mangpang meungpeung dumeh minantu keur eueuh. Tapi sangkaan kitu teh salah lantaran Rostati mah bangun nu atoheun pisan nempo aya mitohana teh. Aeh geuning aya ibu parantos lami cenah bari marah may. Geus 3 poe ibu teh ngadago-dago Neng Ros mulih ti lembur, kumaha cager Neng Ros teh? Tibalik bet mitoha nu ti heula ngasongkeun leungeun teh. Pangesto ibu, sabangsuna kumaha ibu damang? Rostati munjungan kalawan ajrih. Mohon agan, damang juragan sepuh teh, biacih oge munjungan. Cager nya acih, aya hibar piduana ti sarerea. Neng Ros, hampura bae ibu teh kasampak keur cecelebekan sorangan, buromlah sasadu. Atuh sawios ibu meuni sapertos di bumi batur bae. Bumi Kang Budi sami keneh bumi ibu, mangga bae sing raos-raos. Geuning teu caina ibu. Biaci pangnyokeutkeun citeh kangge juragan bilih kabuhulan, Rostati ngalieuk ka babuna. Ke antos urang nyandak heula. Biacih kesit ka dapur Rostati teu ngadaguan deureuh heula tuluy bae ngaguar oleh-oleh hayang katarimakeun ku mitohana. Rupa-rupa babawaan ti lembur teh geus puguh ari bangsa atahan mah ieu mah pais lauk oge mani aya 5 paisanana mangkaning hijina teh segede pingping kolot. Kalarsan abi ngabantun pais bibit sareng gorengna.
sareng kulub endog hayam oge ngabantun mangga kadinya sing wareg tuangna. Barengan atuh kuneng eros buromlah rada era keneh tutuman ngadondahar di minantu. Mangga bae sing kengeng sanes abdi kirang hormat wareg keneh sareng carape keneh Rostati someah. Sanajan diasong-asong oge buromlah teu dolog. Rostati ngaleos heula ka kamar ucul-ucul pakaian rap disalin ku daster batik. Nyari pisan katemponna teh bubuhan boga kulit koneng umyang. Mangga ibu entong asa-asa dadi putra ieu. Abdi meni bingah pisan nyampak ibu aya di dieu teh. Sareng saha sumping ge Rostati hareupeun mitohana. Ah, sorangan bae nyaeta ibu teh geus nyarita ari ka Budi mah. Cekeng teh rek milu ngadon titirah sabulan 2 bulan mah. Tapi rada can tentrem hate teh da can meunang idin ti Neng Eros. Buromlah ngedalkeun maksudna daharna ditunda da karagok dahar sosoranganan. Har ari ibu naha ngangge kedah nyarios kitu heula. Parantos sakedahna sepuh mah kedah seueur istirahat nya di mana deui ari sanes di dieu. Da ibu teh teu kagungan putra deui nu sanes. Ibu mah sok sieun ngaheurinan. Be ieu rorompok ublug ablagna bade ngaheurinan kumaha. Malah milawur kirang eusi karaosna kirang haneuteun. Pangpangna abdi sok ngarasa keung sakalian ditinggalkeun ku Bi Acih ka pasar. Dari Kang Budi parantos karuhan nangka aya di bumi. Rostati nembongkeun ka atohna kacicingan ku mitohana teh. Atuh hate buromlah oge ngemplong sabab tetela minantuna teh bager ngaku kolot ka manehna. Nya Budi mah mindeng aya di toko naha ari Neng Ros tara milu ngaradangan. Ah tara ibu datara kengeng ku Kang Budi. Numawi sok kesel oge mung saena bae gaduh batur ngobrol Bi Acih. Komo ayeuna mah langkung betah di bumi teh da aya ibu. Sakali deui hate buromlah ngarasa atoh sabab mingkin tetela minantuna teh hade hate. Lain ngan poe mimiti ngahiji bae bageurna teh ganti poe ganti minggu oge tetep bae bager. Atuh buromlah enyaan betahna saban poe dipupujuhkeun ku minantu atuh Bi Acih kacida kumawulana. Beda jeung ka indungna Rostati aya daek bari munapek da bongan adat maonih mah teu saluyu jeung hatena. Buromlah mah teu adigung gede hulu tara ngagambreng tara buat baeud saban nita sok ku omongan anu leuleuy. Panuju kana sifat juragan Romlah mah bubuhan sepuh tedak menak wedalan kota. Teu kawas si jeding indungna Neng Rostati matak pikasebeleun. Paingan aya sebutan menak jeung cacah. Da dina lebah dieu ieu badana sifat jelema teh. Ceuk Bi Acih ngomong dina hatena red ka buromlah anu harita keur kacai geuwat cengkat mariksa bak bisi kosong. Bade siram agan. Nya hareudang Nya Acih. Ke atuh ku abdi bade dipinuhan heula bakna. Keun bae Nya Acih. Da kuring oge kaduga keneh. His ulah agan pamali. Bi Acih ngageret nimba segutna keur digawena bari jeung capek oge teu panasaran da hatena sugema. Lain Rostati jeung Bi Acih bae nu ngarasa bungah kacicingan ku buromlah teh, tapi Budi oge pon kitu keneh. Komo da Budi mah anakna pituin leuwih-leuwih ngarasa atohna teh lantaran ningali pamajikan sakitu bageurna kami toha. Mindang hudang tengah peuting nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci lantaran diparengkeun mihukum awewe nu kumawula kasalaki bageur kami toha. Duh Gusti Nu Agung, mugi Gusti salamina ngalimpah taufik sareng hidayah ka abdi sakulawarga. Kocapkeun pamiarsa dina hiji waktu. Kang Budi, Kang Budi, ceuk Rostati ngagaruan salakina kalawan halimpu. Aya naon Ros? Walon Budi bari netep deudeuh gek Rostati diuk gigireun leungeunna numpang kana lahunan salaki. Mal angkat ka toko ari eros kawas nu ngimpi. Nah wayah kumaha kitu ieu teh? Har. Nah wayah kumaha ieu teh? Rostati kalah malik nanya bari imut ngagelenyu. Parantos tabu salapan wengi kulan. Tokona oge parantos ditutup. Budi ngajembel kana pipi.
nularas muhun baiknya parantos tabu 8 langkung 10. Nah mani asa sonten keneh Rostati ngalieu kana jam tembok di tengah imah. Cirining betah di alam dunya eta teh nu matak ulah poho nganuhunkeun ka pangeran anu geus masihan kasugemaan kana hirup urang. Sumuhun teu kinten ngaraos bagjana hirup disagadengeun salaki anu salamina mikadeudeuh saumur hirup. Abdi mah nembe kengeng kasugemaan lahir batin ti salaki. Salaki nu mana? Budi Banyol. Ieu nu gagah kumisan, ceuk Rostati bari celengok nyium kana pipi salakina. Katingalieun ku ibu keh, Budi kerung panonna ngareret ka jero. Naon da parantos kulem ibu mah? Si Acih bisi noong. Komo bi Acih wayah kiwari mah parantos kerek nyegrek. Da kedah hudang subuh, Rostati ngalendean bari seuri. Jep dua nana jempe sakedeung ngararasakeun heula nikmatna diuk pageye-geye dina kaayaan hirup sagala aya teu kurang sandang pangan. Boh Budi, boh Rostati ngarasa sarua repokna kawin teh. Budi ngarasa majuna usahana teh sanggeus ngawin Rostati. Pon kitu deui Rostati oge ngarasa senangna teh sanggeus dipihukum ku Budi. Kang Budi, Rostati mepeskeun kasimpean. Aya naon geulis? Budi ngusapan buuk Rostati anu hideung meles. Ari Kang Budi leres nyaah ka abdi. Budi rada reuas ngadenge omongan pamajikanana kitu teh. Nah, make nanya kitu Ros teh. Walar heula patarosan ti abdi. Nya nyaah pisan. Hese kagambarkeunana cinta engkang ka Ros teh. Geuning tangkuban parahu maleutik keneh lamun dibandingkeun jeung cinta engkang ka Ros. Naon margina pangna engkang nyaah pisan ka abdi, Rostati tanggah bari imut. Loba nu jadi sababna mah moal anggeus sajam upama kudu disebutan hiji-hijina. Di antawisna bae naon Kang? Kahiji Ros teh geulis, kadua bager, kumawula ka salaki, heman kami toha. Hatur nuhun upami kaheman abdi katampi ku engkang. Mung abdi teh ngaraos keneh salempang, margi masih keneh aya nu dipikarisi. Soal naon teh? Sok risi teu tiasa nudunan kapalai engkang anu utami. Naon teh paminta engkang teh? Asa can kungsi ngedalkeun paminta anu kira-kira teu kaduga ku Ros engkang mah. Tangtos engkang teh palai putra mangkaning tinu ti payun oge abdi teh teu burung-burung acan. Sok sieun sapertos nu atos-atos. Engkang mah teu boga pamenta soal anak. Eta mah teu langkung kadesaning pangeran. Dipercanten bae meureun bakal boga anak, atuh teu dipercanten bae sumerah kana takdir. Nu utama mah hayang tetep ngahiji jeung Ros. Ulah aya gogoda itu rejeung ieu. Ceuk paribasana laki rabi urang teh sing mulus banglus, nepi karup ku padung, rap ku lemah, kaurugan ku taneuh beureum. Amin ya robbal alamin. Rostati ngahaminan kasalakina kalawan Daria. Mugi-mugi bae atuh engkang, abdi teh sing dipercanten gaduh anak ti engkang, supados rumah tangga urang langkung haneuteun. Puguh bae ari neuneuda ka pangeran mah moal kendat-kendat. Ngan pamenta engkang mah ulah jadi pikir risi ka Ros, sing ingat engkang can kungsi. Malah bae ngakaya ninitah reuneuh ka Ros, ari can ditakdirkeun ku anjeunna mah. Malah najan nepi ka nyana oge teu dipaparinan boga anak. Insyaallah cinta engkang mah moal luntur. Hatur nuhun engkang. Rostati nyium deui kana pipi kalawan geget. Barina oge teu kudu ngarasa tiiseun da ayeuna mah aya ibu di dieu. Malah lamun keresaheun mah emak atawa abah ti pada larang sina ngariung bae di dieu. Sumuhun asa diemutan. Abi nampi wartos ti Nyi Imas rehna pageto emak bade sumping ka dieu. Rostati ingeteun katitipan carita ti indungna. Bawa teh teuing moal jeung abah cenah. Budi nembongkeun bunga ngadenge rek kaanjangan ku mitoha teh. Rupina moal da abah mah moal tiasa ngantunkeun garapan di sawah.
nanging emak mah mualami paling oge saminggu. Teu naon-naon, masih ngerek sabulan 2 bulan oge. Apan kabeneran di dieu aya ibu ngarah leuwih haneuteun. Upami engke macio sumping abdi hoyong ngiri ngaladangan di toko, keun di bumi mah da seueur nu nungguan ieu. Heuk bae kamari oge dicarek milu ngaladangan soteh. Imah eueuh nu nungguan jeung deui karunya bisi capek. Keur naon boga salaki ari kudu usaha-usaha keneh mah. Budi seuri bari ngaleng kana cangkeng Rostati. Atuh sawios naha resep puguh abdi mah Rostati ngalendotkeun kana pipi. Teu kungsi lila jeung duanana carangkat pindah ka kamar bari pakaleng-kaleng. Di jero kamar diteruskeun ngobrol sakedeung ngan tuluy namah jara rempe, tapi lain ngagaluhur sare da kadenge sora ranjang ngareket jeung sora napas ngahegak kawas nu keur lalumpat silih udag. Brai berang Budi geus aya di toko. Rostati mantuan babuna masak di dapur buromlah masa gawe-gawe di jero imah, padahal teu dititah ku minantuna oge ngan tambah kesel bae meureun. Calik-calik bae ibu entong barang damel da aya bi acih ieu. Anggur sih ngahaneutan patuangan heula geura. Ku ieu ku kopi susu ngebul. Rostati bari nyodorkeun kopi susu sagelas. Gek minantu jeung mitoha dariuk dina dipan pahareup-hareup bari ngobrol. Upami cios mah pun biang enjing bade ka dieu, omong Rostati setengah laporan. Oh, rek ka dieu syukur bae atuh. Puguh ibu oge sono hayang panggih. Muhun ibu mah parantos lami teu tepang. Tepang teh kapungkur bae panginten waktos abdi nikah. Nya harita tidinya plengles nepi ka kiwari. Nya syukur bae ari mau mihrek ka dieu mah ngarah ibu aya batur ngobrol. Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.